Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa, patepang deui sareng simkuring di channel Mang Irfan. Dina danget ayeuna urang medar paribasa Sunda, wilujeng nyakseni. Dina danget ieu urang ngabahas 10 paribasa Sunda. Anu kahiji, cuklek leuweung, cuklek lamping, jauh ka sintung kalapa. Hartina jauh ka dulur, jauh ka baraya, atawa jauh ka sasaha. Artinya jauh ke sanak saudara, jauh ke tetangga. Anu kadua, cara hurang tai ka hulu-hulu. Hartina nyaeta bodo kacida. Artinya sangat bodoh. Anu katilu, cara buek menang mabuk. Hartina nyaeta ngeluk bae, teu lemek teu carek, eueuh hojah, eueuh karep atawa eueuh kahayang, sabab era atawa sieun. Artinya menunduk tanpa bicara atau berbuat apa-apa karena malu atau takut. Anu kaopat, boga pikir rangkepan. Hartina nyaeta henteu bolos strong atawa henteu ujug-ujug percaya karena omongan batur anu amis. Artinya waspada, tidak mudah percaya pada kata-kata manis. 5. Ciri sabumi, cara sadesa. Hartina nyaeta beda tempatna, beda deui adat jeung kabiasaanana. Artinya beda tempat, beda adat dan kebiasaan. Genep, celik putih, celak herang. Hartina kaluar tina hate anu bersih, ridho pisan, teu aya geuneuk meleuk-meuk. Artinya tulus, ikhlas, tidak ada itikad jelek. Tujuh, caina herang, laukna beunang. Hartina nyaeta hasil pamaksadan ku cara lantip bari teu aya pacengkadan. Artinya tercapai tujuan secara rapih tanpa meninggalkan masalah. Dalapan, cul dog-dog tinggal igal. Hartina nyaeta ninggalkeun pagawean anu matuh lantaran migawe pagawean anu sejen, anu teu aya hasilna. Artinya yaitu meninggalkan pekerjaan yang tetap sebab melakukan pekerjaan yang lain yang tidak ada hasilnya. Salapan, cilaka 12. Hartina cilaka gede atawa cilaka anu pohara. Artinya celaka yang luar biasa.
10. Caragaang katincak. Hartina nyaeta jempling pisan. Artinya diam atau sepi banget. Hatur nuhun kasadayana. Salam Sunda, sampurasun.